ketika presiden teh dek digiusur ka dieu. Mohon maaf kronologina ya. Jadi simkuring terus-terusan jeung Habib Lutfi sebab Habib Lutfi akan mengisi di dieu. Si horeng Habib Lutfi bakal minggu kamari nyana rek di dieu presiden, menteri pertahanan, Tito Tatato dek dibawa ke dieu. Tito. Beserta penggede nu lain. Simkuring munajat ke Allah. Teu bisa ngobrolna jeung Presiden Jokowi lain level. Simkuring teu bisa ngobrolna jeung Menteri Pertahanan Gatot. Simkuring teu bisa ngobrol jeung Tito. Kuring mah ngobrol teh cukup jeung Habib Rozak, jelema nu rada kurang-kurangan. Kurang mah tuh ngobrol teh lah jeung camat lah sakitu paling ge. Jeung Kapolres ge asana lain level, luhuran kula teh luhurannya na wallahu alam. Nu jelas mungguh non nyuhunkeun ka Habib ulah maka dibarengkeun karena maju di Jakarta di luar Batang yang seharusnya memeh 2 minggu samemehna memeh ieu tapi dipajukeun akhirna terjadilah paradok babarengan Habib Lutfi di Pekalongan simkuring di dieu. Ruh Habib Lutfi tetap aya di dieu, ruh kula tetap aya di Imah Jahe. Perbedaannya segitu. Aya perbedaan seetik. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di Pekalongan presiden telah hadir, Menteri Pertahanan telah hadir, Tito yang direncanakan hadir akhirnya tidak hadir, kemudian yang lain-lainnya hadir. Informasi selalu aya Kasim Kuring, padahal kula teu nyekel HP bogan teu deui. Tapi informasi aya di mana? Eta urusan kula. Urusan kayak nyawa tuh. Seperti etalah perjalanan haul ieu. Alhamdulillah. Dihadiri jeung ti dihadiri haul ba tetep bae. Eueuh nu hadir kula mah haul bae. Sebab ieu ge nu hadir lain jelema kabeh. Warna jeung bentukna doang jelema. Kadeleuna ku jelema. Ku sebagian jelema ku lain jelema mah kadeleuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi aya satu kebanggaan. Kapolres urang terus merapat Kasim Kuring dengan bahasa anu berbeda jeung Kapolres lain. Sehingga saat ieu ge memohon ka kaula manehanana hanya sekedar ingin hadir dan ingin berzikir. Tanpa harus diberi kesempatan untuk nyambut, bukan tidak berani dan bukan tidak bisa, telah terlatih. Tetapi hayang zikir. Nah, urang doakeun mudah-mudahan rada kebelan nyana di Tangerang. Sehingga bisa kawin deui nyana di dieu. Wah, dipecat bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah maha uninga bi khalqihi ka makhlukna. Aduh lamun urang nyaritakeun maha uninga atuh geus naon nu teu ka uninga ku Gusti. Sorotan ilmu Allah mun nyorot ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aing teh dideleukeun Gusti Allah uningaeun ka hate aing, dideleukeun isin bakal. Mun bener sorotan ilmu Allah tek. Aing teh dideleukeun we hate aing teh. Urang teh ngolembar bae ka lain Allah isin. Kahayang teu akur jeung syariat isin,
mantap geus we lobana teh lobana haji cici embung naon bakalna isin ka Allah teh isin lamun ilmu Allah keur nyorot manteng. Nah haji urangna ge gerakna beda. Kumaha bedana? Kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot terus ku urang diperhatikeun, terus dirasakeun, terus ku urang di rumah perasaan eta engke urang lagi dibere deui ilmu ku Gusti Allah sebab eueuna naonan di kalbu urang. Bis dibere ilmu anu lain meunang sabda mah. Ilmu nu nyaho urang kahareup kadang teu meunang dibejakeun. Anta kuari diaman aya kiai anu 30 tahun ka tukang nyanang geus nulis bakal kajadian aya penyakit corona dijelaskan corona. Nah eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun. Tak kuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh diaman teh. Barang dibaca kitabna geus dijabejakeun teh kajadian nu kuari di Cina teh ya. Bahkan Uzbekistan, bahkan kadiana Moskow Soviet dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian-kajadian gempa, kajadian banjir, di antarana bakal aya wabah corona di Cina. Geus aya kitabna geus begitu dibaca pas kumaha nu kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun. Eta kan nyarana geus tilu ka mana kieu bae teu meunang. Ai lain nabi mah kapan nyaritakeun kahareup gaib teu meunang. Ai lain sampul kalam atawa memang deuk ditembongkeun we ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana. Jaloba kuari anu nyahoeun isuk teh bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senen. Oh, jauh. Dah, jadi saja bahasa Jawa emang jauh ayalah ku Allah dibukakeun bray dan teu meunang dicaritakeun lain sabkul kalam mah ketelanjuran aya kene ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyaho teu dibere nyaho ngan paling isyarah senyum teu meunang ai lain nabi mah sebab eta adalah nubuah teh sifat kanabian sedangkan nabi geus eueuh aya ge dinyana sifat kanabian sifat lain nabi tapi teu meunang ngabejakeun khusus bae Allah mere karomah jang manehanana kusebab manehanana ibadahna ka Allah ngabersihan qalbuna bisaan jadi dibere pangbubunga bray ngan teu meunang ngabejakeun. Nah ieu kejadian kuari di Yaman aya nyana ge atuh sugan nyana mah berendanan bakal maot aya teh nyahoeun umurna 100 tahun kitab udah dibaca kejadian teh geus aya percis eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah hijab aya keneh lah mun eueuh nu kararitu hancur dunia Palestina mun eueuh nu kitu Jakarta lah mun nu kitu wah atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan di halangan anak eta bae nu kitu Bandung mun sakitu poharana atuh beh karucahan cacak eueuh jelema anu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur meureun untung masih kene aya jelema nu kos kitu mah teu kanyahoan teu kajahoan teh kadang-kadang mah kapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadana ge hebat tasbihna ge anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuh mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuh mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setik bukan kadeuleuh mah urang teh hari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuh mulungan kuntung rudin bau ijid padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang manteng engke besi aya nu mulung tukang mulung kuntung nah iya wali kajen buku ya rabbi bil mustafa bal
وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم